ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأها في الليل يقول أهله في أمان الله تعالى إلى الصبح وإذا قرأت على الميت خففت عنه عذاب القبر إن كان من أهل العذاب وإذا فتكون في روحه وروحاته زيادة لأن القبر روضة من رياض الجنان. Adalah utama maka orang sanggakan rasa syukur orang sadaya ke Allah Subhanahu wa taala anu perampas nasihat nikmat memberikan agama nyata nikmat iman nikmat Islam sareng maparas orang sadaya nikmat sehat anu bangtan orang sadaya alhamdulillah biasa kompalna di tempat teh karena berkat iradatna Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam panggi kacurah limpahkan ke Nabi orang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada wargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tubuh orang sadayana selaku umatna anu turut lamun kana ajaran agama. Bapak kali ibu sadayana rahimahullah, yaitu panggilannya bahwa fama adegan kedua itu di nama majelis teh. Adegan kedua jadi lagi dua kali balikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melibatkan datang karena kasayang bapak-bapak sadayana, ibu kali bapak sadayana panggilannya terkhususnya Jawa. Lengkapnya oleh karena mereka katidur di pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Rasa capeknya panggilannya tina ngawasna insyaallah bakal bebas ada yang kemampuan ganjaran kasih Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin orang neme tilo ayat panggilannya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Namanya kita. Ini orang majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila fi Yasin khamsatu aqwali qala ba'dul mufassirin Yasin ya insan wa 'adadul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan thumma yatalaffazuna bihi wa ya'khuduna bil yatida wa minal insan sinan. Ulang kalimat pertama parantos dijelaskan di awal bahwa lafaz Yasin teh ngandung 5 kaul. Salah sawiji kaul teh panggilannya numutkeun ba'dul mufassirin atau sebagian ahli tafsir Yasin teh sebatan sami sareng sebatan ya insan atau nabi sebatan kami Nabi Muhammad. Maka kayak di nama Yasin sallallahu alaihi wasallam kami nyambut jenengan Nabi Muhammad gitu. Nah, ayat kebiasaan orang Arab jantan di mana-mana nyebat nama panjang teh sok dicanak 2 huruf utamina. Tayake 2 huruf teh ya sareng sin teh salaras nama tina 2 kata gitu. Ya na tina harap nida ya sin na teh tina kalimat insan. Data salaras nama
sebagai mufassirin teh nafsirkan yasin teh ya insan wahai manusia. Betul. Nah, jantan insana tinalapan insan teh insana sinahu wal gitu. Paroki muhuma basara yasin ta selain jantan weh dua lapan eta ya sareng si gitu. Wal murad minhu ya Muhammad alaihi salam. Sareng dikarepkeun kana eta panggilan teh dikhususkeun ka Nabi Muhammad gitu. Wa qala para mufassirin al murad minhu ya sayyidal mursalin. Sebagian mufassirin oge nafsirkeun bahwa eta lafaz teh ngandung makna ya sayyidal mursalin. Wahai tuanna para nabi. Saya teh Kanjeng Nabi Muhammad gitu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum yasin ismun min asma'il Qur'an. Anu katiluna sebutan yasin teh mangrupi nami-nami Al-Qur'an. Nah, atas pengertian orang-orang sadaya nami-nami Al-Qur'an aya namina Al-Kitab, Al-Furqan, Ar-Rahman sareng sadayana. Nah, termasuk daripada nami-nami Al-Qur'an teh nyaeta ya Yasin gitu. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Aya oge nyebatkeun Yasin teh mangrupi nami-nami Allah. Anu ageun orang terang sadayana nami-nami Allah anu aya dina Al-Qur'an jumlahna aya sabaraha? 80 namina Asmaul Husna. Salah nama ke ayat tafsir selanjutnya. Salah nama nami-nami Allah teh aya 4.000. Kayak dibagi-bagi. Itu jelasnya. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah. Sareng salahina Yasin teh mangrupi nami surat. Asebab orang Yasin jauh itu Yasin sami sareng surat nanti. Toha apa namanya? Jauh itu Toha. Nah, selanjutnya wadakara bi tafsir istiradi anallah annalillahi ta'ala arba'atu alafin ayat dengan asma Allah. Jantan salaras nama pamingkur meninggalkan kitab-kitab an-nubuwat nun jawab ini. Nah, nami-nami Allah teh aya 4.000. Ismu alafin minha la ya'rifuhu ghairullah. Tino 4.000 eta teh 1.000 moal terangan iwaki Allah Ta'ala gitu. Wa alfu minha la ya'rifuhu ghairul malaikat. Jeung 1.000 deui moal aya terangan iwaki para malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuz 3.000. Wa salasumi'atin fit Taurat 300 dina kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkeun ka Nabi saha? Nabi Musa. Wa salasumi'atin fil Injil 300 nama Allah teh dina Injil. Injil ka Nabi saha? Isa. Wa salasumi'atin fis Zabur. Sareng 300 nami Allah dina kitab Zabur. Zabur kitab Nabi saha? Wa mi'atu minha fil Qur'an. Sareng anu 100 nate aya dina Qur'an. Tis'atun wa tis'una zahiratun anu 98 bentuk nami-nami Allah teh zahir. Mata orang terancang nomor 98. Tah wa wahiyun minha qafil. Sareng hiji disamakeun. Aya wa huwa al-ismul a'zam la ya'rifu ila anbiya wal mursalun. Tah anu ieu mah 98 teh namina isim a'zam. Ya. Terang isim a'zam Asmaul A'zam teh nyata nami-nami Allah anu agung. Seueur makna basirin menyebutkeun Asmaul A'zam teh ayat menyebutkan di surat Al-Imran, ayat menyebutkan di surat Al-Hasyr,
aya bentukna doa gitu. Seperti Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu anna bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala sabab ini disebutkan layak itu ilal anbiya wal mursalin. Teu aya di kementerang eta asmaul a'dzam anu salarasna iwati para nabi sareng rasul. Namun para pakul mufassirin seueur nyebutkeun seperti itu. Eta mata kesebut asmaul a'dzam eta isi-isi atau nami-nami a'dzamu Allah anu agung. Janten gabungan kalimat itu. Ini bahkan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ini surat Al-Imran. Nah eta para ulama kapungkur menyebutkan di mana-mana orang ngagaduhan hajat naon wae diselipkan eta asmaul a'dzam insyaallah bahwa tadi diijabah makbulah ka mana gitu. Asmaul a'dzam ta eta teh anu 100 teh asmaul a'dzam anu salapan-salapan panggitan orang-orang dengan Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik eta sareng panggitannya ta eta namina ala siratim mustaqim. Tes tadina ala naon teh mat tabiin sirat tabiin Irgom lingkungan mustaqim ala siratim mustaqim wallahu a'lam bishawab. Karena jalan anu lurus al-muradu minas sirati dinul Islam. Anu dikarepkeun tina maksud eta ayat teh minas sirati jalan kana agama Islam gitu. Yani ya Muhammad annaka laminar mursalin wa dinuka dinul haq gitu. Wahai Muhammad saenyana anjeun teh bagian tina para rasul. Wa dinuka tina agama anjeun dinul haq eta agama anu hak anu leres gitu. Wal islami wal kufari ala dinil batil. Sareng golongan-golongan kufar teh jaman tina kafir. Kufrun kufrani kufar atau kafirun kafirani kufar. Jalmi kafir gitu. Ala dinil batil nyata kalebet kana agama anu batil, anu batal, anu lebat. Fa'in qila aqsamullah bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalin fa in kana hadzal qasmu lil kufari bi ayyi saddiqu bi anna Muhammadan alaihi wasallamu la minal mursalin. Tah, saur Allah di mana-mana Allah bade meyakinkan ka jalma kafir, maka Allah teh perlu sumpah. Perlu bersumpah. Kami yakin orang kafir supaya terang bahwa dinul Islam teh dinul haq gitu. Inna dina indallahi Islam. Kadang kami sumpah tapi lamun kajalmi mukmin, kajalmi muslim bi ayya sadaqu anna Muhammadan minal mursalin. Terkadang bersumpah sebatkan bi ayya sadaqu kalau nyata sanyanya na bener anna Muhammadan sanyanya Nabi Muhammad teh minal mursalin bagian tina rasul gitu. Kajian kafir-kafir baru lagi terpercantengan karena Nabi Muhammad bahwa Nabi itu utusan terpercantengan mereka nyebat lagi kamar disebutkan yatimna Abu Thalib itu sawab tergaduh ramah sinarang ibu kajian terpercantengan. Tadi dia ayat garis bawahnya ala siratal mustaqim. Di surat Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim. Maksud sirat ini teh jalan anu lurus eta nunjukkeun kana agama anu hak lurus. Tah ieu kata sirat teh diangge ku Allah dina yaumul akhir. Sirat terang siratal mustaqim
Nami naon itu teh? Nami jisrun atau jembatan. Jembatan Siratal Mustaqim. Allahumma. Kita kitab Taqwaul Akhbar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala khalaqa 'alan nari jisran, sanjana Allah ngadamel 'alan nari di luhur neraka. Di luhur neraka jisran hiji jembatan. Wa huwa as-siratu 'ala mati jahannam. Yang eta jembatan teh as-sirat seperti jalan alam mati jahannam anu terbentang di luhur neraka jahanam. Badak al-totun anu eta sirote beueur licin. Muslaqatun tur non itu mata ngapoe pakeun naon. Nya bae beueur kamar leueur pisan gitu. Alaihi sab'u qanatirin anu eta di luhur jembatan teh ngagaduhan sab'u qanatir. Eta jembatan teh ngagaduhan 7 pos. Jembatan Siratal Mustaqim. Kulu kontoratin setiap pos minha tina eta jisrun jembatan teh baik saratun salah satu alafin. Jadi tiap pos teh ngagaduhan 3.000 tahun perjalanan. Sedangkan di eta jembatan teh aya 7 pos. Lami bisa. Tahu 7 kali 3.000 tahun itu. Perjalanan unggul encang eta di tiap pos teh hisabiana nu ditanya ku para malaikat teh beda-beda. Ya aya penjelasannya. Bisa dia cukai Bu. Ya. Kasih. Ada paspor. Salah satu alafin sanatu alafin minha sumudun. Tah, ina 1000 tahun pertama sumudun eta si jembatan teh si pos nate sumudun naik banyak kayak cerita baru tampil. Walaupun yang 1000 tahun selanjutnya istawa datar. Walaupun minha abud terus turun. Jadi mungkin nanti naik ke datar terus turun. Nanti 3.000 itu teh. Azab kok tak ada jembatan teh leuwih ipis minasyari bahkan rambut minasyari bahkan rambut. Qawahidun anu eta leuwih seukeut minas sayfi bahkan pedang. Kabayang kurang. Rambut anu sakitu ageutna tapi langsung saja bahkan pedang. Nah, orang terkenging ngamanaan tauhid. Kan eta perkataan teh. Sabab di dieu teh eta jembatan teh tergantung amal-amalan jalmi. Eta tiasa saali sareng kitu teh karena si jalmina tegalu amal musari, tukang maksiat, tukang dosa sehingga si jembatan teh ngalihkan. Ari jalma seueur amal ibadah, seueur amal-amal saya insyaallah jembatan eta biasa jembatan biasa. Namun gitu. Ya, jasa lupa bahkan kayak sebabkan batul bagian-bagian atau kalau itu golongan mereka ya dalam posisi golongan. Nah, selanjutnya wa azlamu dengan jembatan teh langkung poe minal laili batang ke beuti. Kullu qantaratin 'alaiha sab'un syubbin, yang setiap pos teh ngagaduhan 7 cabang. 7 cabang. Walau syubatin ada setiap cabang teh karonghi ngagaduhan hiji tombak karonghi tawili ngagaduhan tombak anu panjang. Anu eta tombak teh muqad darul asnani tajam seperti buntu anu seukeut. Itu ngagaduhan tombak. Tah dina eta pos teh yajlisul abdu ala kulli qantaratin cari kue hiji ambil ala boleh mengerti setiap pos nate minha wa yas'alu amma amrullah ta'ala bihi. Kali terus Allah subhanahu wa ta'ala tina setiap perintah-perintahanana babil ula anu kahijina yuhasabu ala iman. Di cabang kahiji Allah teh bakal naros tentang iman.
kaimanan gitu. Sok sholat anjeun teh kosong. Sabar waktu sholat teh lima. Sabar rakaat saedan sawi teh sareng lewat. Sok berjamaah, sok ke masjid, sholat subuh sok. Ada kan? Ada pertanyaan teh, ya? Pertanyaan teh segitu maksudnya dipanggilnya. Pain salama minal kufar, pamih hiji jalma salamat tina kakafiran. Tina kakafiran itu berarti salawasna iman gitu. Wa dia sareng sifat dia biha wal irtidal. Maka mana bakal selamat binari tina sedena neraka. Itu. Karena kahiji teh haruskeun iman. Wa bisaniyati dina cabang anu kadua yas'alu anis sholat. Para malaikat haruskeun Allah teh haruskeun tentang sholat. Kaifa sholat aku? Kumaha sholat anjeun sadayana? Dilakonan teu? Ditunaikan ke saya jadi pertarusan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati minal abdi sholatuhu kan eta dina yaumul hisab teh hisab anu pertama dikawin ditarus Allah teh eta sholat saacan amal-amal sejen teh hiji abdi seueur amalan seueur sedekah seueur hajina seueur amal sanesna tapi teu gaduh sholat tara sholat maka amalan no, ya sabab sholat mah natijah, sholat mah nilainya, gitu. Jadi kalau misalnya nol yang sudah dipangkat, nilai yang dibayar mah sami nol, gitu. Maka sholatnya di awal. Wabis dari sati serang dengan cabang katilu, anis zakati tentang zakat. Lengkapnya sasi Ramadan manfaatkan orang saya berikan zakat fitrah, zakat fitrah membersihkan diri orang ditaruh di harta orang teh. Zakat mal terus nasabna terus cekap itu saya dari tunaikan. Wa birrabiati sareng kaobatna anis saumi tentang sahur ditaruh ke wa bil khamisati sareng kalimana anil haji tentang haji wal umrah sareng umrah. Wa bisadisati diteruskan lagi anil wudu'i wal ghusli minal jinabati tentang wudu sinareng adus dina jinabah. Tak ada itu ayat salah satu jadi sebabkan sesegerna ahli neraka nyaeta jalmi nutar apik dina atus dina bersih utamina dina percikan baul sebatan artinya si bapak eta teh ade ulah disepelekeun mata pamangga ulah sembarangan pami bapak kumaha rumah terus eta naon kitu angwana ka anak terus eta ngecelak si bapak kejadian ieu kan najis istri sami begitu kada apik dina baul teh terus dina gus dina bab adus kada terang atau sebenarnya dia kalau itu ditaruhsan di kalau pernah balik pas balik kaca terang doang adus terang cara adus ditaruhsan di itu luka kayak nama panah taruhsan di dulikan dia wayang aku apa lah eta langsung membahas pada dia pada kaji bodoh boleh sempurna lah supados akmalul ibadah sampurna ibadah sabab sampurna sholat teh dibareng ku sampurna wudu. Nah dan wudu teh teu aya dina rukun sholat tapi wudu na teu sah tapi teu sah kita kudu sampurna tabelaan wudu sareng adus wasabiatu sareng ka wabi sabiati sareng ka tujuhna anil birril walidaini kita ngeunaan hormatna kanu janten kadua orang tua. Maka ayat tidak kamu hormat cariosan para ulama ayat hiji inung bapak anu eta bade dilebetkeun ku Allah
tetapi digusur jantan kulo jantan kurang kalimat gitu. Mereka orang mereka protes yang malaikat menjaga surga, kamu malaikat menjaga surga. Kamu jantan dah sebut surga. Nah, eta inung bapak kuring teh can pernah miwarang kuring sholat, can pernah sudah kumaha miwarang kuring ibadah teh antep ya masing-masing orang tahu. Tadu ika ngadamel ceresan eta dikenyang deui eta yang bawa teh kan karena kawalarna. Kawan gaduh urang kali komo atas Yuswa 10 tahun mah wayahna pasihan bab-baban ibadah, pasihan amalia-amalia ibadah, pisahkan ranjangnya. Bahkan di hadis makan 4.000 menang di kepet kan, menang di leungeul. Ngan dina ngan sanes dina bagian muka sareng bagian inti gitu. Cek hadis itu gitu. Ayo orang mah kalau dibalikin masih udah kamu burung ada ayah langsung dilaporkan, laporkan ayah hak asasi manusia. Boleh kan ayah mah ayah gara-gara nyepet budak si guru dari penjara gitu kan. Zaman yang hari kamu bermain itu pamin ayah budak pada nyawasnya dititipkan. Iya bos kan barangkali api apa yang ngawas mana eta mah sadayana nyangakeun kawasan bari di rumah dikitu-dikieun gitu. Nu penting mah jasa ngawas. Ayeuna mah henteu senang ini lo sorangan. Cik mana alamat. Ini sorangan balik sorangan tuh kayak ngomong sana. Teu apa. Teu apa yang mau mana di mana. Kamu hormat dititipkeun. Iya, takana nama gitu. Langsung berkah insyaallah. Jantan kalau jantan wali atau guru nanti sekan pada itu dikira. Nah itu aja anu selanjutnya wal muzalimu fa inna ja minha biha wa tutri sareng eta lamun berhasil teh atau sukses ngalam kepan persyaratan anu Allah ditaroskeun insyaallah bakal dijauhkan finari tina sedan neraka. Qala Wahab parantos ngadawu sahabat Rasulullah Wahab sanes ieu Abdullah Wahab annahu alaihi salam sannyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u doa anjeunna Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi sallim ummati tanyakeun ieu doa teh ku Rasul diucapkan dua kali pikeun takkid pikeun nguatkeun bahwa Rasulullah sangat memperhatikan umatna. Dugi ka ieu kan hiji sahabat teruskan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Allah, siapakah sahabat itu? Siapakah sahabat? Sahabat itu adalah kalian. Sahabat saya adalah kalian. Kalau saudara kita siapa? Saudara kita adalah ba'dul muslimin atau ba'dul mukminin anu ta'apal karena wajah kau lah, tapi iman kau lah. Sahaita umat ayat jamaah. Orang terangkan karena wajah Nabi Muhammad. Iman orang Nabi Muhammad percaya iman. Taeta. Mata bedana sahabat sama saudara kita. Ada sahabat anu kumpul cari sesarangan satu Rasul. Ada saudara mana ikhwan dia, ikhwan muslimin kita orang sadaya anu kalabat karena umat Nabi Muhammad. Bayar kamu halai al jisroh hatta yaku ba'duhum ala ba'dil jisroh kasabi nanti fil bahri. Nah, jatan eta dicaroskeun di ayat kita anu ngalewat kana eta jembatan teh seperti kakumbang ambingna hiji parahu dina luhur cai laut itu. Wah, gitu atau begitu lah. Ngan eta teh yang sebagian umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad teh kabagi 7 golongan, kabagi 7 zumrah. 7 golongan umat Nabi Muhammad ku cara-carana ngalewatan eta